Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineng kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Upami tepat hanca anu katuna teh parantos dugi ka Sari. Coba balikan deui eta ngomong teh. Naha teu salah ngucapkeun, naha teu ngalinur maneh teh Sari. Mang Ading hayang ngajentrekeun pisan kana pamadegan Sari. Naha make teu percaya, kuring macan sare, teu ngalinur, kuring can pikun. Piraku rek salah ucap. Jadi bener pamadegan maneh teh gitu. Tapi no gawe. Nyi Sari jiga nu nekad. Kakolot wani ngalawan. Be, kitu geuning mana si Sari teh tah. Kumaha yeuh mereskeunana ada piraku adirek diandep onaman. Mang Ading jiga anu beak harpan. Panon neuteup kabisar mah memang kudu dibereskeun era kurarasa anjeung era kujang Mirja katut sepuhna we. Tapi kumaha atuh da kieu jadina? Ceuk bisar mah kalah malik nanya. Tungtungna duanana ngaruleng bingung ku pikecapeun. Mak, ulah janten emutan. Sawios da ieu mah abdi anu goreng milik. Diri abdi anu sial, ganda abdi moal maksakan teu suka. Ceuk Mirja setengah nyungkun. Dari nurutkeun hawa nafsu mah hayang ngajejeleh ka kulawarga Mang Ading. Ngan bae Mirja ge nyaksian sorangan. Ari kanyaah kolotna mah sakitu gedena. Kelana jang, kelana. Ulah wake eleh ku sakitu. Ujang teh lalaki nu panjang lengkah seukeut deuleu. Piraku rek ngeplek jawer ngadar jangjang. Piraku rek eleh ku adah-adah. Singgil anggur mah petakeun akal dareka. Mang Adi ngagedean hate. Maksudna ngagedean hate Mirja. Tapi celenggeng teh Sari nempas. Pek singkil. Da kuring moal beunang digampang. Heug, kuring rek pasrah ka Mirja. Tapi dagoan. Tapi ka sirungan lisung. Dagoan tapi ka aya orai tandukan. Dagoan tapi ka hayam sisitan. Masya Allah, ulah kitu Nyai. Mang Adi ngusap dada bari istighfar. Teu panuju kana omongan anakna anu kasar jeung garihal. Teu panuju. Malah kaget kabina-binana. Cenah itu si Nyai teh. Bet jadi kieu kalakuanana teh. Nyarita sangeunahna. Masya Allah, ulah gitu Nyai, ulah gitu. Nyai mah teu beunang di hurang sawah,
Tebenang dipika memet. Hah, ya hayang simut mah kudu daek ngobor ka sawah. Loba simut pare. Mun hayang nu gede, alaan simut gadung jeung simut sudang. Nyai mah tebenang di ranggong kolong, tebenang dipika hayang. Mirja teu bosaneun ngomong. Ya hayang mah asa daek newak ti kolong, kade ti petek kana taina bisi teu bisa hudang deui. Mitra Mang Ading jeung Bisar mah silih pelong, teu wani nempas kanu keur silih tempas. Hayang kapalupuh nangtung. Hayang geura kapimilik. Bilik carang tihang doyong, teu betah nyecinganana. Belut sisit sabadarat kapirarai salah bemina. Orai beduh teu payu, meujeunna we lamun di kampak teh. Mang bodas buah buleun ngaruk nya pipikiran. Jeruk purut, jeruk jamblang yeuh, teu ngeunah dihakan. Pait peuheur lirebat rawalik. Emal Nyi Sari kawas aya anu mamatahan. Cilaka Bapak, Mak. Abdi taluk. Cek Mirja bari ngusap beungeut. Jajantung ratug manidag digdug hatena bati sumeblak. Sing sabar ujang, sing sabar. Jalmi sabar kakasih Allah. Temal Mang Ading teu waleh ngalalemu kana hate Mirja. Taak Pak. Laguning manah tuang putra telewih tuas, batan cadas, edas, lewih pageh batan tanah, edas, lewih kuat batan gajah. Namun abdi hayang laksana kudu kumaha akal nanya Pak. Mak. Kan ku bapa urang akalan. Ujang mah geus teu kudu loba pikiran. Jung geura kulam sing tibra Nyi Sari rek di papatahan. Jung mangapa mugi-mugi sing hasil Pak. Peace Pak. Cek Mirja cengkat gulung se beungeut napias lir mayit hirup. Ari Nyi Sari jebi ngoa ka Mirja. Mitra kaum dangu ningali kaayaan Mirja gitu pikeun Bisar mah ge jadi amek kan jadi anakna. Gancang nyampeurkeun ka Sari bari pok nyarita. Yeuh Sari, kumaha? Nah teu ngagugu kana papatah kolot. Rek ngagubrageun ka indung bapa. Cek Bisar mah bari molotot. Leungeunna ngageter bakat ku amek. Teu rek nyilakakeun kolot. Da teu aya dosa naon-naon kuring mah. Metak kitu teh kabelaan diri da mung dipaksa pirusa. Da kuring oge boga keneh harga diri. Jeung deui lamun kuring diragragan talak 3 ku Mirja. Moal rugi jeung moal kaduhung. Sarta moal ngagubrageun kana darajat emak. Sabab kuring geus nyomporan ka hayang emak, geus ngalaksanakeun ka hayang bapa, daek dirapalan kawin ka Mirja. Soal hade jeung henteu mah kuring anu kawasa. Sari. Saha yeuh anu mamagahan ka maneh tepi kawani nyarita kitu saha. Batin kuring pribadi anu teu sukaeun dipaksa pirusa. Kitu mah sia teh ngabibilang ka kolot hayang dibabek jeung lentud atas ya dilulus ya ku aing. Nah asa kabina-bina teuing boga anak teh. Bisar mah nangdung bari nulak cangkeng panonna molotot mani buncelik. Nyepek bae kuring mah ikhlas keneh taeh ku leungeun emak jeung dibatan pasrah ka Mirja mah. Prak kuring paehan mah ridho ikhlas keur korban merdeka. Ridho ikhlas. Nyi Sari ngasongkeun beheungna. Nangtang pati ka indungna. Atuh Bisar mah teh samara pola. Heuda teu wani nusanya nama teu. Bagus. Diuk Sarma, diuk.
Mang Ading tambah jengkel. Atuh gek bisa remah diuk banget nageuneu. Sari, jawab kumane hayang kumaha nu sanyana. Kuring minta talak 3. Dages nyumponan jadi pamajikan Mirja. Kuring teu suka moal ngaladenan Mirja. Mun majeng bapak maksa. Kajen rek kunculkeun maneh ka sumur. Astagfirullahaladzim. Sing eling sia teh Sari. Pak, jeung emak nu kudu eling mah. Nah anak teu suka bet dipaksa wae. Nah anak terek disaruakeun jeung barang dagangan. Nah kuring terek dijieun boneka hirup ku bapak. Keur naon atuh make diingu. Ari rek disangsara batin mah geus we pencit deui sakalian. Sinapae ngarap majeng bapak teu pusing pikir. Mitra, cembling aduh dikitukeun ku Sari teh. Mang Ading jeung Bisar mah kasedekeun teu wani nuluykeun omonganana atuh Nyi Sari teh asa meunang tanaga. Isukan kuring rek init sakaparan-paran. Kajaba mun Mirja turun ti imah ieu karek kuring cicing. Sari ngancam ka kolotna, Nyai, anak bapak ulah kaleulewihi ngalamun teh bisi katuliskeun jurig sia. Jurig teh teu beunang di banyolan. Ulah kitu sia anak sing karunya ka bapa jeung ka emak ye sing karunya. Kuring rumah sagede dosa teu satia kana papatah kolot. Kuring oge hayang mulang tarima ka kolot, tapi kuring teu kuat dikitu-kitu ku kolot. Jadi kahayang hidup teh kumaha atuh? Mang Ading jiga anu linglung jeung pohoan. Kalah nanya deui kitu. Sarahkeun kuring, pisahkeun jeung Mirja. Keun bae rek rarandaan bae, da moal matak bohak awak moal. Mana geuning kitu anak urang teh, cikudu kumaha aduh. Bisar mah ukur carina kedak, teu daek ngajawab. Atuh Mang Ading oge jempe bingung ku pikecapeun. Kacaturkeun Mirja, sanyana mah abus ka kamar ge teu sare. Sabab rek bisa sare kumaha dina kaayaan kitu kahiji, hate teu tentrem. Kaduana panasaran. Hayang ngadengekeun kana obrolan Sari jeung kolotna. Nu tetela narik pisan kana atina, nimbulkeun ka panasaran. Tungtungna Mirja teh sadar yen manehna moal aya gunana najan maksa-maksa ka Sari ge. Dagis puguh teu sukaeun. Atuh terus bijil deui ti kamar nyampeurkeun ka Mang Ading. Mak, abdi teh aya di dieu ge ngan sakadar ngaheurinan jadi pangalang kana katengtreman kula warga di dieu. Da ku kituna abdi ayeuna ge saja amit mungkur, sejamiang memeh diusir ku Sari. Mam. Nah, make nyarios gitu ujang. Nanaonan. Teu nanaonan pamargi. Abdi mah maos teu aya araheunana. Sanaos lami di dieu oge ukur namahan balang sak hate we geuning. Ayeuna abdi tos terang pamunut Sari teh ngan hiji nyatana hoyong talak 3 sakalian. Bener, eta pisan diharapkeun ku kuring teh. Prak laksanakeun, ulah rek diengke-engke, gerak ragragkeun talak 3 sakalian. Tembala Sari atoheun pisan. Puguh Mang Ading meuni asa digencet batu segede telebug tina awahing kureuwas. Duh, mana kitu geuning eta. Mang Ading kalah nepakeun ka Bisar mah. Jiga nu mung mutuskeun, ari Bisar mah teu nemalan.
kalah ngeluk tungkul mikiran pijawabeun. Ulah ya remutan Pak, Mak. Da abdi mah moal minta naon-naon, moal ngharepkeun itu ieu ka kulawarga Bapak. Margi ieu mah sanes lepat Bapak, sanes lepat Mak. Oge sanes lepat Sari. Nu lepat mah abdi keneh maksakeun hiji hal anu teu dipikasuka ku batur. Taku kituna permios, adios, moal ngadagoan siang ayeuna wae bade amit. Cek Mirja terus cengkat bari ngancingkeun baju. Sajongjongan mah jempe Mang Ading jeung pamajikanana ukur mencorong ka minantuna nu abus deui ka kamar rek meresan papakean. Sedengkeun Sari marah mai bunga sabab kahayangna geus bekas sarta digugu ku Mirja. "Ma, Bapak, ulah ngahalangan kana rek mulang. Bisi teu sukaeun sabab karasa kuring di halangan paniatan teh berat." "Jambe sia Sari. Sia merek ngawiwirang wae ka kolot teh. Jambe sia." Mang Ading nyentak bari mun leuwih. Atuh ngadenge kitu teh Nyi Sari maningal nyap teu geunah. Terus nyingkah ninggalkeun kolotna bus ka kamar Ma Ijem bari teu loba carita. Kasampak teh Ma Ijem keur ngajentul dina kasur ngadedengekeun nu hoghag di tengah imah, tapi nempo Sari abus teu ngomong jiga anu kasima. Ari Mirja terus muntal pakaian ku Jimpo nu kaparengan aya dina dinggul. Pakaian manehna mah bes-bes kana buntelan teu ieu ditulap-tilep jeung dibeberes. Pokona mah asal kabawa. "Pileuleyan ranjang panganten ku aing kapaksa ditinggalkeun. Pileuleyan euy ranjang. Anas digobog di lemur dibawa ka dieu teu kaasaan pisan sia ranjang." Cek hate Mirja bari terus ngajewang buntelan. Dijingjing bari narik napas jero. Ret kana kasur, ret kana bantal nu pabalatak, ret deui ka sabudeureun kamar. Geus kitu tanggah neuteub ku lampu nu awut-awutan. Urut ditaekan ku manehna. Lenyap hate sumeblak sabab kajadian kitu teh bet jadi siksaan kana batin. Namahan ka wiwirangan. Teu wani lila-lila di kamar teh. Buru-buru keluar bari ngajingjing buntelan. Jen ngajanteng deket lawang kamar. "Pak, Mak, abdi hapunten bade permios, adios, parantos." Pokna leos muru lawang katepas berai panto dibuka. Leos ini Mang Ading jeung Bisar mah teu nemalan. Kalah muraleng kanu ini dibarung ku hate ratu ngawawaas poe isuk. Mun eta kajadian geus kanyahoan ku Basura sarta kadenge ku umum. Mana temen genyeleungna matak jadi ibur salemur ear sadesa magar aya rana bengserat. Angin peuting jeung sora jangkrik kadengena ku Mirja jiga anu ngabangingik milu ceurik, milu sedih jeung nalangsa ka manehna. Lengkah nu ngandung kabingung, mapai jalan nu taringgul, matak ti tatarajong kawan tuker poek bulan. Mirja ngingkig daya kasieun, pikir gilig niat buleud. Sejang ngalepaskeun Sari tina cangkinganana, dabongan kalah matak sedih jeung wiwirang. Beki lila beki jauh ti imah Mang Ading, dilegleg poekna peuting. Kasedih kabawa angin, kasusah kabawa lengkah, jajab Mirja anu nalangsa rek balik ka bunut ka tempat inung bapana. Kacaturkeun Mang Ading jeung Bisar mah sanggeus rada lila kakara sadar yen manehna geus kaleungitan hiji kulawarga anyar, nyatana Mirja salaki Sari. Sari. Aduh, nah ngabibilang teh meni asa kabina-bina deui. Sari, kadieu sia. Mang Ading amek-amekan.
banget nagena kelir besi atah belum. Ari bisa remah ukur renghap ranyug campur bingung. Nyi Sari memang satria manehna dicalukan gitu teh buru-buru nyamperkeun serog kakolotna teneng ludeng daya kasiun. Ulah ambek pak, sabab kekuring oge geus kaharti jeung kajudi, bapak teh bakal ngarasa diwiwirang ku anak. Mun bapak teu panuju ka kuring, garaprak ragragkeun hukuman anu berat, najan dihukum gantung oge cek paribasana. Moal rek ditolak pak, ceuk Nyi Sari. Atuh Mang Ading teh asa kapiheulaan babar. Danya manehna teh amek pangna nyalukan derek nyarekan. Tapi canaon-naon geus ngenarima kecap kitu tungtungna. Jadi amek kapegung. Kekeret bari molotot rek kasar ka anak teu wani. Sabab geus kataksir Nyi Sari bakal nekad. Kulantara ningali galagat kitu salakina bangun anu amek anu jadi anakna, bisa remah gewat nyamperkeun ka Mang Ading. Tapi pok nyarita ka Sari, Sari, ya. Lamun ngomong teh ulah sok nyebut-nyebut paeh. Sabab paeh malin urusan manusia. Amek mah amek we ieu teu kudu mojok kana perkara paeh. Masa kukurayeun amit-amit ari taeun teh. Sabab majeng bapak geus teu bisa dibawa badami. Mani keukeuh maksa mirusak ka kuring. Atuh kuring teh teu boga ajen diri. Hirup teh asa leuwih hinabatan hayam. Nah, sia make nyarita kitu. Kuring kungsi nyaksian marek ngajual hayam hargana 1.500. Cek nu meuli wani 1.000. Cek mah keukeuh sakitu. Akhirna hayam teh tetulus dijual sabab teu akur hargana jeung anu meulina. Ta ieu teh hiji ciri yen si hayam boga ajen diri dibelaan keneh ku emak. Tapi kumaha ari ka kuring? Kuring mah dipaksa kudu kawin jeung Mirja, pedah eta si Mirja teh geus gede merena sarta katempo kolotna beunghar. Jadi kuring teh asa dijual payu. Mageus Sari, mageus ya Allah kapapanyakan. Keun bae da ayeuna mah geus kajadian kitu kieu ge moal bisa dibalikan deui. Jang Mirja geus turun ti imah maneh geus puguh kitu, ayeuna mah kari ngadagoan akibatna. Sarta kudu warani nyang hareupanana. Kajeun atuh ari kitu mah. Pek sanghareupan ku maneh Sari. Mun aya itu ieu kudu wani nyang hareupan. Mang Ading sapikiran jeung bisar mah. Kuring mah teu sieun teu hariwang. Da tadina oge teu hayang kawin. Keun bae moal burung disanghareupan. Cek Nyi Sari. Terus cengkat bus ka kamarna. Goledag gagoler bari ngareureuhkeun kacape. Kajadian bieu saeutik oge teu jadi gangguan kana pikiranana. Malah mah kalah bunga. Asa leupas tina bang baluh anu berat. Mang Ading jeung bisar mah lain beak dicaritaeun. Tapi hariwang bisi namahan cilaka. Antukna duanana jarempe teu nyaritakeun anu tadi kajadian. Duanana arasup ka kamarna bari mawa kasusah jeung kabingung. Mitra kaum dangu, peuting eta asa jempling hawana tiris mata kabulusan. Langit semu angkeup bentang nu temong carang. Komo bulan mah teu temong. Jangkrik reang di sarada. Ti sawah kadenge bangkong nu raong, mani kang gengkong. Harita teh kira-kira pukul 11 peuting. Lemur campaka geus jempling pangeusina sarare tibra. Tapi aya di antarana nu nyaring keneh. Nyatana tilu rona nu keur guntreng ngobrol di garduh. Bari nyang hareupan durukan keur tambah tiris. Rona teh sanyana malimaan. Anu duaan teu datang sabab aya halangan. Ari nu datang teh Mang Ajo, Sardi jeung Adim. Tiluanana diharudum sarung, sirahna bunyi di bulan anuk ngarah teu tiris teuing.
Di sore can kungsing ngider ngarona lemur. Kalah ngalobrol di gardu. Sagala dicaritakeun di barungku sempal guyon. Sardi jeung Adim pogotna keur ngabandungan obrolan Mang Ajo anu nyaritakeun pangalaman mangsa keur ngora. Ngadaweng deui Mang lah tamatiseun Mang. Wah, tamatiris mah geus aya seuneu. Ieu mah tama ngalamun we atuh ngara aya piseurieun lah. Sok ngadongeng Mang. Temal Adim bari nguliat canggengna ngadarak-dak. Wah, dongeng wah loba. Tapi bingung milihna euy. Nah dongeng naon nu luyu jeung kaayaan ayeuna. Bisa aya dina radio ieu atuh dongeng mah make jeung ngadongeng segala rupa. Ieu mah dongeng di Tamul Mang, di Tamul. Di Tamul di Garduh Rona nu ngadongengna Mang. Lain penyiar anu biasa sok dina radio. Nah itu teh. Mang ngadenge teh sok dina radio tara anu di Tamul. Ngarah merenah we badi digawe. Cek Mang Ajo teh eleh omong. Padahal mah geus beak picaritaeun da tita tadi ngarahul wae. Percayalah gampang mah lah da kuring ge geus nyaho. Turunan Mang Ajo mah paling ngarahul. Sardi seuring ngabanyolan. Kemana wae nyarita teh? Cek samang tukang rahul. Mun banyol mah nya we da sok ungap wae oge. Mang Ajo teu sukaeun ari disebut tukang rahul mah. Padahal kita tadi ge ngobrolna deh loba rahulna alias bohongna. Mun mung disebut tukang rahul, tukang bohong sok atuh ngadongengkeun sasakala Mang atawa babad atawa zaman kerajaan atawa dongeng sasatoan atawa naon we lah tama jembling teuing atawa dongeng horor atuh nu pikasieun. Ceuk Sardi mani keukeuh nitah ngadongeng ka Mang Ajo. Sok atuh Mang lah. Bari ngadongeng eta lah. Wadak tiris euy. Udah udud ye. Aya udud mah. Gitu tukeran we ku dongeng atuh. Rek tukeran ku dongeng. Mang makawas. Si kabayan wae lambahan teh Mang dagang gentong oge ditukeran ku dongeng. Temal Adim badi nyerenge. Dongeng teh mati ya dulu. Mun bisa makena bisa mawa kana kahirupan. Mati marukana. Lamun dongeng geuning dina radio masuk di sponsoran. Tak anu jadi sponsor teh sok sohor eta teh. Barang nu di iklan geunana teh. Loba pengusaha anu ngabaekeun kana dongeng padahal mah geus loba tutulisan. Hartina geus loba contona. Loba pengusaha sukses gara-gara ngasponsoran dongeng marukana. Tak ieu ge wayahna we kudu aya sponsorna rokok cok sabatang. Murah geuning euy ngan sabatang. Sardi, aya Mang, tenang Mang lah. Rokok mah tenang. Sok tah. Ceuk Sardi bari ngasongkeun rokok. Tapi ge heula, ayeuna jawab heula. Nah, sanggup? Ya sanggup. Sanggup atuh sanggup sok lah. Ayo maneh sanggup teh sanggup naon? Ieu mah Mang rek mere heula tarucing. Sama menga dongeng. Mun tarucing kateuguh Mang rek dongeng minangka buruhna. Tapi lamun tarucingna teu kateuguh mah moal. Ieu rokok sabatang, ku Mang dipulangkeun deui. Ngalilieur. Heugeulah satuju. Ok geuna caritakeun kumaha tarucingna. Yo di euy, coba jawab. Naon bedana susu ibu jeung susu kaleng? Ngan sakitu tarucingna oge sok pikiran. Nah, bapak diteuing Mang. Eta mah lain tarucing atuh tapi obrolan budak satepak. Babari cetek tai kuku eta mah. Ceuk Sardi somongoa. Kituna teh bari nyokel tai kukuna. Ulah wae ngahina sok pikiran heula. Mun geus kapanggih jawab. Sok naon euy si racing? Maneh rek ngajawab di. Sok we maneh heula mun maneh taluk kuing dijawab. Temal Adim bari nyerenge. Kieu Mang. Jawabna teh ari susu ibu mah cangkangna leuleus jeung liat. Ari susu kaleng mah cangkangna heuras jeung mata kraheut. Sakitu? Bener teu? Salah. Aduh, naon sihina euy. Menang uing milu ngajawab Mang. Nya tong tuh menang mah. Bae keur jawab naon sihina? Kieu Mang. Adim kerung
bari mikir curugna napal dina halis tuluy peureum sakedeung. Ari susu ibu mah luhureun bujur, ari susu kaleng mah hanapeun bujur. Tak kitu mang. Ditungtungan ku seuri. Salah lain gitu. Sabab eueuh hubunganana jeung bujur. Alah, nah bet salah. Kumaha tuh mang? Adim kerung tungtung nama. Jangan deui atuh jawaban anu sejen. Naon bedana cing? Cek Mang Ajo, Sardi jeung Adim ngaharuleng jiga anu nyaan mikir. Keur kitu cakakak Sardi seuri sorangan, Mang Ajo neuteup bari nyerenge. Boga keur jawabna maneh teh di. Mangih Mang, kieu jawabanna teh Mang. Ari susu kaleng mah teu bisa dipake nyingsieunan, ari susu ibu mah bisa, tak kitu. Nyingsieunan naon? Tara puguh teuing. Teu asup di aka jawaban maneh mah. Sardi, nyingsieunan naon ku susu kaleng? Ku susu ibu? Adim sarua nyalahkeun. Sok terangkeun deui, di. Naon alasanna euy? Kieu Mang, Dim, aya dongeng leutik euy. Dina hiji peuting, aya bangsa trek madog. Memeh madog nu ong heula tina bilik. Bisi nu boga imah teh can sarare. Barang geus sidik si bangsat ngabiri-gidig lantaran nempo orok segede bapana. Terus mundur bari nyarita lalaunan. Ieu pokna teh, aduh orokna segede kitu, segede kumaha bapana. Wah, moal tulus maling teh. Bisi bapana keur nyaring. Tak itu cek si bangsa teh. Berebet teh lumpat, da sieuneun ku orok gede. Kitu Bang. Nu matak ari susu ibu mah bisa dipake nyingsieunan. Ari susu kaleng mah henteu. Itulah cek Sardi bari lungak-lingek seuri sorangan. Ari Adim kerung deui teu ngartieun. Wah hari maneh asieun kunaon si bangsa teh jeung deui orok naon nu segede bapana. Sok ngarang itu puguh pisan. Sok balik atuh ngarang teh. Si balet harita susu ibu teh keur dikenyot ku orok gede alias ku bapana. Ari ceuk si bangsa trek segede kumaha bapana, cacakan orok lagi segede kitu, tak ieu nu dipikasieun teh. Kitu Dim. Belus teh. Das di Bandungan. Teu sia teu kasup jawaban mah teu rame sia, teu lucu ah. Adim teu panujueun, tapi bari nyerenge. Isulah waka moyok tanyakeun heula kana boga tarucing. Cik punten Mang, bener atawa henteu ari kitu? Ya bener nangan lain eta anu dimaksud ku Mang mah. Jadi jangan Dim kudu neangan deui jawaban anu bener-bener pas gitu. Jadi salah kene meureun kasupna teh. Aduh, naon atuh Dim, pek maneh mikir euy ah, ngarameunang dongeng. Sardi talukeun teu bisa neguh. Lah, si kuring mau bari lah nu kitu mah. Cengan Dim, lamunnya si laing nyebutkeun babari, cengan hayang nyaho buktikeun. Nanyaan babari, ulah somong Dim. Lain somong. Ieu mah nyoba-nyoba we ngan cek kuring babari. Kieu Mang, ari susu ibu mah diwadahan dina ibu, ari susu kaleng mah diwadahan dina kaleng. Tak kitu meureun Mang. Cek Adim. Salah. Mana nu bener atuh. Parang siang mah mangge teu nyaho. Da buktina kitu salah kieu salah. Cek Adim heraneun. Heueuh nya euy. Naon teu Mang? Sok bejakeun lah. Kuring mah taluk ieu, keun bae teu dibere dongeng oge. Sabab jeung tibatan mikiran anu teu kapikir mah mending taluk. Bisi botak. Cek Sardi eleh. Naon? Geus taluk jeung. Cek Mang Ajo bari nyerenge. Nyan Mang, we ge taluk lah. Cek Adim deui. Ulah bakal taluk. Ku Mang dibere jalan saeutik. Coba teguh sarta tilik tina segi mangpaatna eta barang. Sok pikir deui. Ceuk Mang Ajo mereken heka sempatan ka Adim jeung Sardi. Tetep taluk lah, geus puguh taluk. Teu kapikir. Sardi keukeuh teu wanieun deui. Mamaneh Dim? Sarua, taluk Mang. Gaduh. Kieu jawabanna teh. Bedana susu ibu jeung susu kaleng jelas pisan.
Kumun ditilik tina segi kamangpaatanana. Kieu bedana teh Jang. Ari susu kaleng mah eusina diinum ku kolot. Wadahna dipake cacokan budak. Ari susu ibu eusina diinum ku budak. Wadahna dipake cacokan kolot. Tah kitu Jang. Hehehe. Sardi jeung Adim colohok dimiti nama. Sanggeus cacap omongan Mang Ajo duanana pating cakakak seuri. Mani pipingkelan malah Mamang Ajo oge kabawakeun seuri. Hatena bunga sabab tarucingna teu kateguh ku Sardi jeung Adim. Tetela kene kokolot. Manyana teh lain kadinya los na. Ada tadi geus aya lama geus kapikir teteh. Rek ngajawab gitu. Ngan acan bok. Ceuk Sardi. Belegu we ulah yang disebut pinter aduh Sardi. Geus Jang ulah panjang ting seuri yeuh. Sabab emang mah mere tarucing gitu teh. Lain sakadar keur tamatieun. Tapi ngandung maksud anu tangtu. Mawa niat nu sampurna. Nu matak urang lenyepan. Nah naon gunana eta tarucing. Kutak aya gunana Mang. Nya mah aya gunana kitu. Cuk Adim di pipilueun cara Sardi ngarasa heran. Kela naon mangpaatna keur kuring salaku pamuda Mang. Teu Jang, sok Bandungan. Dina enggoning hirup kumuhna manusia teu leupas tina pangabutuh jeung kahayang. Pikeun nyumbonan pangabutuh manusia usaha. Mun geus hasil usahana dipake nyumbonan kahayangna. Da antara pangabutuh jeung kahayang aya deui hiji syarat anu kudu diayakeun. Nyatana bahan lir ibarat urang hayang imah atawa butuh imah. Pikeun nyumponan eta pangabutuh teh urang kudu ngayakeun bahan. Ari bahan eta apa rupa-rupa teu cukup ku sarupa jeung li bahan eta gumantung kana kahayang anu rek diudag teh. Mun hayang imah meureun mulian bahan imah kaya ningkai, awi, batu, kendeng jeung sajabana. Atuh mun hayang baju meureun meuli lawana, mun hayang dahar meureun meuli beasna. Jadi pikeun nyumponan pangabutuh jeung kahayang urang teh butuh bahan. Mun geus aya bahan, urang kudu nyaho kana mangpaat eta bahan. Sabab lamun teu akur jeung mangpaatna, moal juga mageun. Naon hubunganna antara tarucing nu tadi jeung bahan nu dicaritakeun bieu? Maksudna Jang, sok darengekeun. Dina nilih kamangpaatan bahan masing delik, ulah gagabah jeung lalawara. Sabab hiji bahan kagunaanana teu sarua, merlukeun pamikiran anu apik. Contona kieu, bungkil teh cek tukang ngampa minyak suuk mah hampas. Hartina kapiceun, da manehna mah ngarahna minyak. Tapi eta bungkil teh cek tukang tempe atawa oncom mah bahan pokok. Sabab eta bungkil bisa dijieun oncom. Terus aya deui kue bulukan atawa wajit bulukan. Sok disebut goreng da moal ngeunah. Tapi buluk teh cek tukang oncom perlu. Sabab lamun oncom teu bulukan goreng. Teu pelebah dieu urang kudu bisa ngaji tina urusan kamangpaatan Jang. Ulah waka moyok, ulah waka nyebut goreng, ulah waka miceun ka hiji barang nu can ditaliti sacara apik. Sabab hiji barang teh ceuk sapihak mah runtah, tapi ceuk pihak sajeun mah mangrupa bahan pokok anu penting. Tah kitu Jang. Ngarti tepi ka dieu. Mang cager. Pohara mitra hanyakal kabujeng nengnong cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun nuhun kana perhatosanana. Hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.